Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul janazati ari ieu eta kitab mertelakeun janazah. Maksad janazah di dieu teh mula sara mayyit. Kullu mayyitin ari sakur-sakur mayyit minal muslimina anu tetep ti pirang-pirang jalma anu Islam. Yajibu eta wajib naon gusluhu ngadusanana itu mayyit wa takfinuhu jeung mungkusna itu mayyit wassalatu jeung nyolatan atanapi nyolatkeun alaihi ka itu mayyit wa dafnuhu jeung nguburna itu mayyit illa syahida kajaba mayyit jalma anu maot syahid fi qitalil kufari dina merangan pirang-pirang jalma anu kafir wasiqoto jeung kajaba mayyit anu kaluron idza nazala di mana-mana keluar itu siktun mayyitan bari na maot qabla tamami asyhurihi dina sameme sampurna pirang-pirang bulanna itu siktin fa innahuma maka saenyana itu syahid jeung siktun la yughsalani eta teu meunang diadusan itu syahid jeung siktun wala yusalla jeung teu meunang disolatan atanapi teu meunang disolatkeun saha alaihima itu syahid jeung siktun wa aqallu guslil mayyiti jeung ari pangsaeutikna ngadusan mayyit ta'mimu jasadihi eta ngawalatraan kana sakabeh jasadna itu mayyit bil ma'i ku cai marratan wahidatan kalawan hiji balikan bisyarti antazula kalawan syarat yen leungit anhu ti itu mayyit naon al ausakhu pirang-pirang kokotor allati anu tamna'u anu nyegah itu lati usulal ma'i kana nepina cai ila jasadihi kana jasadna mayyit bitil kalmar roti ku eta hiji balikan wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu guslil mayyit ayya jelisa eta yen ngadieukeun hu ka itu mayyit saha al ghasilu jalma anu ngadusanana mailan barina anu condong ila qafahu kana sirah belah tukangna itu mayyit wa yusnida jeung yen nyarandekeun itu si ghasil dhahrahu kana tonggongna itu mayyit wa yumirro jeung yen ngaliwatkeun itu ghasil yadahu kana leungeunna itu ghasil ala batnihi kana beuteungna itu mayyit liyakhruja supaya yen kaluar naon ma perkara pihi anu tetep itu ma dina itu batnih minal adza nyatana ma tina kokotor sumaya ghasila tulu yen ngumbah itu si ghasil sauataihi kana kubul jeung duburna itu mayyit bi khirqatin kalawan lamak malfufatin anu dibungkuskeun itu khirqah ala yadihi kana leungeunna itu ghasil al yusra anu beulah kenca itu yaddi summa yunadzifa tulu yen ngabersihkeun itu ghasil asnanahu kana pirang-pirang huntuna itu mayyit wa munkharihi jeung kana dua liang irungna itu si mayyit wa udzunaihi jeung kana dua ceulina itu mayyit bisa babatihi kalawan curugna itu ghasil al yusra anu beulah kenca itu sababah wa yalifa jeung yen mungkuskeun itu ghasil alaiha kana itu sababah likulli marratin pikeun tiap-tiap balikan khirqatan kana hiji lamak nadhifatan anu bersih itu khirqah au nahwaha atawa kana umpamana itu khirqah summa yudhi'a tulu yen ngawuduan itu si ghasil hu kamayyit kal hayyi teu beda seperti jalma anu hirup maksudna teu beda sapertikeun wuduna jalma anu hirup summa ya'umma tulu yen ngawalatrakeun itu si ghasil hu kamayyit bil ma'i kalawan cai salasa marratin kalawan tilu pirang-pirang balikan wa yakunu jeung kabuktian fil marratil ula dina balikan anu awal naon sidrun kaisidir tanapi sok disebat deui daun bidara au nahwuhu atawa umpamana itu sidrun wa fil akhirati jeung dina balikan anu akhir naon qalilun
saeutik maksa jadi naon di dieu teh sabab nakdirkeun di pangkarna aya yakunu. Naon sababna? Sabab huruf atap teh biniyati tikroril amil. Naon qalilun anu saeutik min kafurin tina kapur atanapi kamper mun ayeuna mah. Wa yabda'u jeung ngamimitian itu si gosil pikul limarrotin dina tiap-tiap balikan minas salasi tina anu tilu balikan bi gosli ro'sihi kalawan ngumbah kana sirahna itu mayit. Wa sunnatu jeung ari pasunatanana ayan syifa eta yen ngagaringkeun si gosil hu ka mayit ba'da tamami goslihi dina sabada sampurna ngumbahna si gosil atanapi kana mayitkeun we rujukna dina sabada sampurna ngumbahna itu mayit. Wa yukfana jeung yen dibungkus sahal mayit tu mayit pima dina perkara ya juzu anu wenang lahu ka itu mayit bi hayatihi dina keur hirupna itu mayit naon labsuhu makena itu emak. Minafiyabi nyatana emak tina pirang-pirang pakaian wal abyadu jeung ari anu warna bodas afdalu eta leuwih utama min ghairihi tinimbang liana itu abyad wal qadimu jeung ari anu geus lila atanapi pakaian anu geus lila al maghsulu anu dikumbah itu qadim aula eta leuwih utama minal jadidi tinimbang pakaian anu anyar. Wa qalul kafni jeung ari pangsaeutikna mungkus mayit lafafatun eta lapisan wahidatun anu sahiji tasturu anu nutupan itu lafafah jami'al badani kana sakabeh badan mayit illa ra'sal muhrimi kajaba sirahna lalaki anu ihram wa wajhal muhrimati jeung kajaba beungeutna awewe anu ihram fayahrumu maka haram naon satruhuma nutupanana itu ra'sal muhrim jeung wajhal muhrimah wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana itu kafni lidzakari pikeun lalaki salasul lafaifa eta tilu pirang-pirang lapis laisa anu lain piha eta tetep dina itu salas naon komisun gamis wala amamatun jeung lain amamah atanapi sorban solendang walil unsa jeung ari pangsampurna namungkus mayit pikeun awewe lafafatani eta dua lapis wa izarun jeung samping wa khimarun jeung tiung kerudung wa komisun jeung gamis was sunnatu jeung ari pasunatanana ayu doa eta yen disimpen ala manafidil mayyiti kana pirang-pirang lupat lepit atanapi liliangan di mayit wa a'dha'i sujudihi jeung kana pirang-pirang anggahota sujudna mayit naon qatnun kapas wa yurasya jeung yen dikepretkeun ala jasadihi kana jasadna itu mayit wa ala kulli tabaqatin jeung kana saban-saban lapis min tabaqatil kafni anu tetep tina pirang-pirang lapisan bungkusna wa alal qatni jeung kana kapas naon hanutun sesengitan fa'il tina yurasya naibul fa'il tina yurasya naon hanutun sesengitan wa yudha'a jeung yen disimpen ma'al hanuti sartana sesengitan naon kafur atanapi kamper wa antusyadda jeung yen ditalian naon aliyanghu dua biritna itu mayit bi khirqatin kalawan lamak wa ayyusyadda jeung yen ditalian naon alkafnu pamungkusna bisyidadin kalawan tali wa tuhallu jeung diudar naon asyidadu talina anhu ti mayit fil qabri dina pakuburan
tetapi diatapkeun ka pengker tiasa wa tuhalla jeung yen diudar naon asyidadu talina anhu ti mayyit fil qabri dina pakuburanana wassalatu jeung ari nyolatkeun alaihi ka mayyit laisa eta henteu aya piha eta tetep dina itu salat alaih naon rukuun ruku wala sujudun jeung henteu aya sujud wa arkanuha jeung ari pirang-pirang rukunna itu salat alaih arba'u takbiratin eta opat pirang-pirang takbiran wan niyatu jeung niat makrunatan barina anu dibarengkeun bi takbiratil ula kalawan takbiratul ihram atanapi kalawan takbir anu awal nya takbiratul ihram teh wal qiyamu jeung nangtung dil qadiri pikeun jalma nu kaduga alaihi kana itu qiyam wa qiraatul fatihati jeung maca surah fatihah fi ayyi mahallin dina tempat anu mana bae wal afdalu jeung ari nu pangutamana antakuna eta yen kabuktian itu fatihah atanapi qiraatul fatihah ba'da takbiri eta tetep dina sabada takbir al ula anu awal wassalatu jeung maca sholawat ala nabi ka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyati dina sabada takbir anu kadua wa du'a jeung ngadua lil mayyiti pikeun mayyit bi ukhrawiyin kalawan bangsa ka akhiratan ba'da takbiratis salisati dina sabada takbir anu katilu wa qalluhu jeung ari pangsaeutikna itu doa eta lafad Allahumma ghfir lahu warhamhu Allahumma nun Gusti atanapi ya Allah ighfir mugi ngahapunten Gusti lahu ka itu mayyit warham sareng mugi mika asih Gusti hu ka mayyit wa taslimatul ula jeung aweh salam anu awal ba'da takbiratir rabi'ati dina sabada takbir anu kaopat wasunnatu jeung ari pasunatanana eta aya ta'awadza yen maca ta'awudz si jalma nu nyolatan qabla al-fatihati dina samemeh maca Fatihah wa ayyu tawila jeung yen manjangkeun si jalma ad-du'a kana doa ba'da salisati dina sabada takbir anu katilu wa ayyakuna jeung yen kabuktian itu doa bil waridi eta tetep kalawan anu kawarid anin nabi katampi ti kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa ayyakula jeung yen maca itu si jalma ba'da rabi'ati dina sabada takbir anu kaopat wa qabla salami jeung dina samemeh aweh salam macana teh kana doa Allahumma la tuhrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu walil muslimina Allahumma ya Allah la tuhrim mugi ulah ngahalangan Gusti atanapi teu kenging ngahalangan Gusti naka abdi sadayana ajrohu kana ganjaranana itu mayyit wala tuftin sareng mugi ulah mitnah Gusti naka abdi sadaya ba'dahu dina sabada mautna itu mayyit waghfir sareng mugi ngahapunten Gusti lana ka abdi sadaya nawalahu sareng ka itu mayyit walil muslimina sareng ka pirang-pirang jalma anu Islam wa qallu dafni jeung ari pangsaeutikna ngubur mayyit ayyakuna eta yen kabuktian itu dafnun fi hufratin eta tetep dina hiji kedukan atanapi dina hiji liang tamna'u anu bisa nyegah itu hufrah zuhura raihatil mayyiti kana zahir ambeuna mayyit watasunu tina tamna'u berarti jeung kabuktian itu hufrah watasunu jeung kabuktian itu hufrah ngariksa itu hufrah jismahu kana jisimna atanapi jirimna itu mayyit min aklis sibai tina ngahakana satogalak wa akmaluhu jeung ari pangsampurna na itu dafnin ayyakuna eta yen kabuktian itu dafnun filahdin dina
rongan. Ingkana celamun bukti non al ardu taneuhna qawiyatan eta anu kuat. Wa pisyakin jeung dina galian anu ditembok gigirna cenah. Ingkana lamun bukti itu ardun rohwatan eta muruh mui. Wa ayyuwasa'a jeung yen dilegakeun wa mana wa ayyuwasa'a jeung yen dilegakeun itu kulun min lahdin aw syakkin. Tergantung kumaha nguburna eta mah. Wa yu'ammaqo jeung yen dijerokeun. Oh, sanes kitu berarti. Wa ayyuwasa'a jeung yen dilegakeun itu kubrun. Wa ayyu ammaqo jeung yen dijerokeun itu kubrun. Qadro qomatin kalawan saukuran satangtung. Wabastotin jeung sababar leungeun. Wa yajibu jeung wajib naon ayyudja'a mana ieu teh yen disangigirkeun sahal mayit tu mayit pi qabrihi di jero kuburna mayit ala janbihi netepan kana gigirna itu mayit. Wa ayyuwajjaha jeung yen disanghareupeun itu mayit lil kiblati ka kiblat. Wa sunnatu jeung ari pasunatanana ayyakuna eta yen kabuktian itu idtija alal janbil aimani eta tetep netepan kana gigir belah katuhu. Wa ayyurasya jeung yen disiram naon qabruhu kuburna itu mayit bimain kalawan perkara baridin punten bimain kalawan cai baridin anu tiis itu maun. Wa ayyulaqona jeung yen ditalkinan itu mayit ba'da dafnihi dina sabana dikuburkeunana itu mayit. Ingkana lamun bukti itu mayit mukallafan eta jalma anu ditaklif. Wa yu'azza jeung yen dilayad saha ahluhu ahlina mayit ba'da mautihi dina sabada mautna itu mayit. Ila salasati ayyamin nepi ka 3 pirang-pirang poe. Wala yajuzu jeung henteu meunang naon dafnu mayyitaini ngubur 2 mayit pi qabrin dina hiji kuburan. Wala yunbasyu jeung teu meunang di ludang naon al qabru pakuburan qabla bala dina samemeh buruk naon al mayyitu mayyit lidafni mayyitin akhara pikeun ngubur deui mayyit anu sejenna. Wa ghairihi atawa liyana itu dafni mayyitin akhar illa li daruratin kajaba karana aya madarat. Kantun kitabuz zakati cekap wallahu a'lam bissawab.